gawe teh. Geus kangen kasih hotot jeung kasih keken euy. Papa majikan ya kan. Ini geus rindu ka pamajikan teh jeung babaturan pangusep ya. Anjing. Jak sok naon ieu lompokeun lah. Lain ngajang sok ngojek tara. Lain tukang ojek urang mah. Oh kenal lain tukang ojek urang minta antu urang balik. Ka Semah tuh. Gawe jauh. Ning leumpang. Oh minta ulang neang. Minta mana? Kene bara duit urang. Hayu sok Sabaraha? 300 kadinya. Anu bener. Bener aslina. Bener sabaraha? Bener. 300. 2000 kumaha? Tenan naon asup 2000 kene uang di berapa banyak? Siap. Tong lalaunan tong larik teuing. Oh, Arek moal. ke urang mah sabar. Kuat yang papan. Ujang membari jeung negelin jalan kalian ka dieu, ieu ge coba belok. Aduh, ieu mah ampura mah asli itu tempo kok nyawa jalan anak kitu. Ieu teh nangagaya Pak Prok jeung pamajikan teh di ngehok ieu mah bakal urang sarua dalin amang hungkul. Ieu kumaha tuh ieu ana jadina? Mana we atuh bayaran geus deukeut ieu di dinya. Bayaran kumaha kuat sana blok tag labuh. Masalah teu pikeun heula mung aing ah. Jadi impasnya nya impas yang bayaran dari merek gede ka maneh teh jang untuk di kubatur di harayan ku amang-amang geus anek balik aing mah mun budak ku aing lawan dah. Salaki ai salaki eueuh asa teu balik-balik. Nah heueuh salaki urang mah gawe, teu salaki maneh. Yeuh ceuk, ngomongna teh salaki urang teh rek balik ayeuna teh. Tapi udah datang wae. Heueuh nya. Baren menang duit. Nya heueuh, bade direbut ku si gorila. Tuh, ceuk tingali salaki eueuh teh gini aja. Neng udah kangen. Naon atuh? Balok kieu balik gawe teh, sugan teh kumaha? Iya, tadi tukang ojek logo di jalan. Ayo ayeuna mah balik ayeuna mah. Ayo kan. Halo Aca, dadah. Ayo balik, orang balik. Geus heula teu ngecas. Batur mah jeung salah kita bisa kikituan nah aing ini sedih kieu. Pasea we jeung pasea gara-gara musuh. Balik aing mah pusing. Capek aing gawe teh euy paingan mitoha ngomong wae aing aduh. Kitu peribahasa suku jadi hulu-hulu jadi suku teh kumaha aing ada. Sapayang balik kene nguseup aing teh. Aing parusing di mah teh euy. Pas sewa jeung pamajikan. Habis kam mangkat ah. Oh, ini gawe teh capek aing asa meuni kene nguseup. Aing inget we ka si Hotot euy duh. Hoyong nguseup. Orang telepon meuni si Hototna. Di mana? Di dia di base camp Ken. Nek balik aing gawe teh nek nguseup. Babatu laukna di dinya lampakna. Oh, dia urang neangan lapak lah da. Mana henteu nya kata menang wes capi.
potong tong arah balik sok paksakeun heula gawe mah supaya jang modal nguseup. Oh, oke mendingan orang musik orang nulis. Yuk. Assalamualaikum. Ayo, salam. Jadi aing mana? Aduh. Sial wae. Istirahat lah. Aduh. Sare heula ah. Juga manuk. Ah, bae lah. Sugan we 3 kali neang mayaan eta ken lah. Mudah-mudahan pada maneh ini teh neangan lapak. Aing semenang mah sugan we. Kan aya tai gini di dieu ken euy. Duh aing. Bau-bau ke kena ah. Tah geuning. Anjir, ieu mah gabus sih ya. Gabus ieu mah moal salahan. Gabus ieu mah. Gabus ieu mah asli euy. Tah geuning. Ah, si goblok teh. Pegat. Gat, ieu nage kenur nage. Ai gabus sok ngegel gitu. Karena orang mun balik nguseup ke bebenangan kumaha nya ya. Orang neangan awe deh, gitu orang nyalung teh. Kamu nikah nyalung ah, mah bener dia main nguseup bae mah jadi duit. Ah, baik hujan ongkoh deh. Aduh, goblok teh nya teu meunang nya hujan leueur aing labuh. Ya Allah. Kawotor aing ah. Kejeng usum hujan atuh lah. Masa hujan kieu teh yo euy kumaha nya. Bae mah eta mah rahmat Allah. Oh, maksudnya Lain rezeki mah. ayeuna tuh rek ka mana tuh urang ayeuna nya. Boleh naik ke sawah lah ayeuna mah. Boleh ke sawah. Hujanan rada ngeceprek ya teh kumaha tuh? Weh, aya maneh keur naon? Ngampi teh hujan budak teh kunaon ulah ulin deh. Ali budak mah. Ulah budak mah teh meunang ngeloanjang nu gede budak sakanya. Wah, bajuna sarua bade adi lanceuk ieu mah. Wah, adi nu kieu. Adi. Itu, Sok itu ka adi teh. Mending kene balik ka ditu. Adi itu sok kitu da bajuna sarua. Ah, diputerkan amang-amang tadi ah. Ai sampe kota tangan atuh. Wah, budak teh lompok. Aduh, goblok aya nu nyurungkeun teu balik. Mana kunaon atuh? Tadi balik kunaon ieu? Anu nyurungkeun. Sugan teu sare peuting. Heeh, jadi orang. Naik buru-buru bisa anu bogana. Senang jadi goblok. Buru atuh tanganna cenah atuh. Wah, Senang hiji deui. Lu suruh Bener toko cenah. Benerkeun Parana. Kelak. Sesugan teu sare peuting kumaha tuh? Aing rek kahumut heula. Ah, ulah. batur seteh. Batur buru. Beneran, Mang, hampura gitu ngomong. Mang, hampura. Hei. Oh. Ayo buru hanya tanya. Bisa ada bukan manten ayo. Aya upo. Mak, upo, Mak. Anjing upo wah. Anjing kendaraan ieu teh alien teh nya. Alien, anu di luhur teh alien teh nya. Takiota. Alah, tebalik baju teh. Iya mah. Ngomong bawa tuh. Iya mah tapaknya tuh si Bading juga nanti mah. Badeng. Oh, orang ajaran. Oke, gade. Ayo. Ai maneh kunaon? Nuturkeun amang. Heuh hayu rek ngilu mah. Digandong ka dieu, silabuh lah. Budak teh ngilu di. Waduh. Ayo naik, Bro. Yuk. Goblok budak teh mah. Mak, daguan atuh. Ai siapa ge mamanyut nu kitu bangun atuh. Nu kitu di bawah. Da budak teh ngilu ieu teh
kunaon? Geus purakeun lah. Kayak dicarekan ku indungna ieu. Ya awak segede pelok manca oge ngingin wae. Tadi terek dituna teh karunya. Kayak gini sawah. Iya, kulit di sorangan. Oh, selain itu ada dewek-dewekeun dia. Ayo geus bae lah. Adi tadi bawa wae tuh lagi ah. Geus urang bawa we karunya. Ayo buru. Kita lempang berat. Mangsa segede Ayo. nyam oge. Aji, ai siapa nih? Bu orang di kelab ge aku kumaha. Dogan. Tas sekolah ngajeleng ka sawah, teu bener teh. Reman. Remna bener ke disukan bergerak. Heeh, kerek diminyakan. Oke, break sekarang ke break. Oh. Tak buru lila. Bola atuh. Ayo orang balik ah. Geus burit euy. Oh, yang tuh omongan deh, euy. Spoek ya. Hayang teh si Wawan si Cilung balik ketulung urang teh aya batur. Ken eueuh di ah. Binataran saking ku semangat bikin kapegat. Gede cegeuna lauk teh ting gabus ting lele teh teh. Urang ngahulang gitu di dia udah balik sieun itu sarekan di wae geus. Ada dia mah. Iya jalan mana kurang bersyukur teh. Boga pamajikan nggak boleh ngusuk pada tempat-tempat teh. Teuing ari menang laukan teh nya. Aing teh hati ka tukang ngusuk, aing teh harti saeutik oge dah. Olok duit dan Aya resepna. Man, yo. Hari abangku naon tuh? Uing mah samang nyaahkeun mang pamajikan teh geulis hayeuh we tinggalkeun ngusuk. Ya, kumaha teh pagawean urang teh. Rek Maksudna boli-boli ka kieu, mana? aya sakirana moal diarah eta pamajikan sugan tukeran jeung korek. Tah sudah Kumaha kitu? bareng umur mang nyangukeun. Oh, bisi moal diarah gitu. Hanya. Ada hayang keneh urang oge. Hanya hari moal ka diokon. Korekna tong hayang keneh. Ayo geura balik geura mang. Karunya pamajikan teh tinggalkeun wae. Ayo. Atuh eta si madu tong ditincak. Naon lah. Jadah teh pamajikan aing di imah wae bakal ngadat. Ya barudak hayo kakak ditincakan di jujur aing hiji-hijina si madu. Bakal ngahina urang teh tukeran pamajikan yang korek. Nah aing naon? Korek mah mahikana beas-beas acan. Balik ah bisa dipauk manten. Eta teh motor teh geus aya di dinya nu kamari nu di ditu teh nya. Pakai tinggalin teh aja kan. Habis cukup papan di deui wae. Ada enak motor dipake barudak. Ah, Iya bantuan dia kumaha naikna. Hujan kieu euy. Lu asal lapar euy. Ini lain naon? Siap. Motor ieu di wae nya. Saya di mana-mana. Gening Turun naon? Sok. Turun. Turun ya. Ada turun. Ngareroyan we ah. Turun. Maksudna naon nih ngalawan? Kieu budak ngalawan. Ya namanya gede kawani. Turun. Gua ka Malang. Kamari sekolah manting kos no wani mah tong tukangan. Aing wani ana mah. Wani naon sok? Sorangan ieu sih ieu mah. Layanan lota anak buah kami. Layanan anak buah layanan. Bang nu kieu aing layanan sia maju. Bukakan dia. Ngadat. Mah kalama udah. Siar kumaha enak. Ngagolak gitu betul. Aneh. Anjing kencing heula. Maksudna ke heula eta maksud beuteung make ngagolak gitu. Make bisa kitunya. Carian sih mah ya. Ieu mah eueuh deui jalan hiji-hiji kabur. Woi, aya naon? Asa ngerem ngadadaki. Ieu kuat ngagolak gitu deh. Kah. Lama. Aneh. Aneh. Lapar eta mah mah. Suram anjir betul. Pantes anjir mah eta aya di mana-mana mah. Ngagolak, butuhna. Boga ilmunya jelema. Urang mau ciga nama eta mah. Mending ajakan ka geng urang. Antong Sieun. tong da ajakan gitu mah bakal menyelamatkeun. Balik. Ayo. Aing kunaon make bisa kieunya beuteung tadi.
ilmu ngadadak.